Di urang mah pisang teh pan hare hiji kieu di dieu mah cegah kipasnya. Jadi mah kadang di dieu. Ya beuleuh gitu kan paling tilu belahan unggul. Beulahnya. Ya urang mah bae ajaran teh senyamannya gitu tah nya kalau pisang teh. Saeunah saenakna gitu kakara belah. Betul pakai ukuran, pakai insting we naon. Kanggane cangkang tuh memberkeun teh ka dieu. Sok bisa salah. Untuk saya cobaan. Ada sok anu kieu. Anu meulahan cau. Sarua meulahan mah kieu. Nah cara memberkeunna ngalawan arah nih. Jadi mah rapi katingalina. Ieu urang mah kieu nya. Aya anu kieu teh. Tah. Kieu tah. Teu pararugu jadina. Oh, gitu. Tuh, dibaliknya tetep kieu. Mah paru tapi lamun nu bener mah tah kieu tah. Nah rapi. Ya, ilmu atuh. Hari bantu makan ngolah saur teh kieu kan. Pesona ya. Kieu. Nya kitu. Iya. Lamun kieu kan cepet ya. Jadi nungungkeun teh panangan. Simpanan listrik bisa meulahan. Bisa cek kasar. Kurasanya. Saruna ada ya. Kalau ngajaran pamajikan mulahan saya, sama aja tidak akan sama. Coba yang kecil kau belah, aku belah. Kalau satu biji pisang tidak bisa jadi satu pisang goreng. Kenapa? Karena terlalu kecil. Harus ditambah disambung bilang kau semua punya aku belum nggak bisa nyambung. Karena cara belahnya lain, cara melebarkannya, enggak cara ngajarin. Enggak. Mencoba tuh memang lempel tiga bedog. Ke orang dari kemarin tinggal saya sih dibawa ke warung belahan warung besok pamajikan lain ya lebih besok pamajikan beli itu di warung kapicin karena tempat runtak jadi bilang itu ya tukang busuk murehan paling tahan loba